Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Dek sodakona cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus sabulan Muharram terus bae. Terus bae orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Sahaja lemah nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung uncu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunakeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokona lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 ka ditu lamun boga duit jembar bae. Teu karasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna. Ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram. Tanggal hijina nurutkeun ahli fisab qot'i falak sulam munairin ialah jatuh pada hari Sabtu. Luhur lantaran genep darjah. Jadi kamari tanggal hijina. Kuari berarti tanggal 2. Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa. Yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ya terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, yakni Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hakbatan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10 yakni Yaum Asyura memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin
ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasu'a bakal puasa tanggal 9 lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula dek puasa jeung tanggal 9 tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka tahun hareup endek puasa tanggal 9 mantat urang mah disunahkeun 2 hiji tasu'a nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Keluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang rek bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepeun lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya nadidah harjangeun cenah bubur bidah ye kayak gini tanyana tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nya Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein
bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara, mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu, Minggu, Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung tasuana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji datang tanggal 10. Lacenah moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah. Lah tanggal 5 ge moal ceknya na. Kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu. Cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana. 10 ge moal ratu krante eta mah budak. Sudah teh endeuk moal keneh bae. Aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram. Nu ngarasa kolot ben ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot aju ngarasa kolot. Asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas ta beuki tinggi ulah dicaritakeun cak Kangjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus bae urang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana, terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging, meuli bandeng. Geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu, urang ngomong, urang ngariung tanggal 10 Asyura, ulah diondang tatangga mah. Urang bae. Ieu geus keluarga bae mah, keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga. Dahar ditingkatkeun di poe eta, ilum ditingkatkeun. Maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah, Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana lalu asa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae.
jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih. Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Geus kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere. Ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae, terutama jembar hate. Ikan nu hese ge jembar hate. Mobil boga, pamajikan boga, hate ngulunut bae. Mana teh hese eta kos kitu eta. Hese teh wah. Aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tapi sabalik teh aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model, tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok, tapi aya bae jang dahar, aya jang inum, aya jang pake, aya pamajikanna teu pernah marah, keur aya seri, keur eueuh seri kitu keneh anakna. Masya Allah nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah eueuh mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate lah ya Allah ya Rabbi. Aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk tisusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah. Ya dunia manggeus dibagi ya ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah. Masya Allah asana teh hujan ge tarariis bu Masya Allah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan. Kapan geus balik karek jam 1 we geus balik ku mana beubeunangan mana kempes ban kada itu deui. Idek mandi, itu kudu mandi lah. Kuda gitu mandi, kenceng lompatna. Sial, jak salah kira. Wah, idek dah. Nges asak sangu, udah ada di tempat di warung. Terus kudu di imah-imah, kerenangan duit sing khusyuk. Waduh. Salah kira aja ngalamun. Aing boga pemajikan ku kieu-kieu teuing. Cek Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tuh. Eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan tetepan seneb eta karajaan tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak. Tuh, alhamdulillah. Jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah. Siap ente dibawa sugih. Ngalamunnya nak. Pan kan ngomong gitu sih. Batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah. Susah makan eukeur. Mun ke sugih siap tante. Oh, jatuh. Kakak susah, neng susah. Itu teh kudu ditanya dibawa susah mah. Ya Allah ya Rabbi aya bae. Nah urang nyieun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura. Geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena. Ulah digoreng-goreng teuing. Tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran. Meuli hayam
guys mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikuari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus puasa aya terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah keur carita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atau aku obat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Untuk dokter sok hati-hati sedang hamil ya tadi bere obat sebab besi ke efekna kana janin tuh gitu aya nu ngahaja ngaluarkeun orok semacam-macam. Nah ieu kan tadi teh ya dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh wa iya guruh teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba au amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi aman kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teh dibere dahar teh dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah
jalur politik nyana ge nurani nama cerik orang Mesir ge orang Yordan ge nurani nama cerik tetapi aya jalur pemisah melalui politik na ialah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen gitu baik guys ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur terus politik kufur ekonomi kufur urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi teu berdaya urang padahal Indonesia mayoritas Islam bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim ngomong di DPR nama aya kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu ieu lah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya Allah alam terserah kos kieu di Syria di Irak kuari Yaman geus puguh Palestina sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi anu teu dibere dahar teu dibere nginum paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh ieu teh nu loba pararaeh di jero kam nah sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres kene masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ke Eropa nah termasuk nu ke Amerika nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama ku ari otomatis ku ari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua
bebeja bae deui ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong dah tuh kabeh nyaho tamang geus pasti taya tinggal urang pabisa-bisa nyalametkeun diri selantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala beberes diri urang sing hade akidahna sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak urang didik anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ka DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai digolkan ih teman-teman kiai gede ragag di tanggal caringin tuh tiges le ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kitu aman masuk bae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jelemana heran teu daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ganja tah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja deuk di dahar parabkeun ka kotok hap aju kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar bae geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak pokona asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis teh gede eueus ya pondok 2 tingkat eueus ya teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI salah sugan dan teu PDI betah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau ieu mah cau kiai boloon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ya aduh hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus eueuh nu ngaji pondokna bagus eueuh nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji Kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama. Coba contohan lagi loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar
Wahia abdun abid jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wa matun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nusok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nicegas nu mana tawalan sabelah aib ngaranna ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema bunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jidayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muina ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kuboyan hoil fasal mungkal teka rasa pokok jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jana teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kah jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ke jahanam, aduh Gusti Allah doaku. Tadi baca kabeh eta masa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia haju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur
Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit gar? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya bae. Terus mau menang ganjaran si Haji lah. Wala sahur nurutkan jagala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajiz biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos ge geus pamarahan kan ini aing geus ambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring gimana kotok meureun tah mah dibere deui ku nini di dahar deui sayap deui di blon nepikeun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu Cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu. Ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah mah geus tah mah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh lamun beki kiring mun diparut dijieun minyak beki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolot mah tan mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot kalapa teman neng yuh lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beki kolot buruk neng sia ajak neng teh sudah teh loba minyakan yang buruk atur mah dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolot mah tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan mah kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu tadi pakai bang ngaji sekadar koleksi be di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu tak bantu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys tapi mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan SG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae gitu cek nu sajen teh mah doa atuh ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae gitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro nisausidiatin saparo 10 diat
yustaratu disyaratkeun bulu gua nyampe na dina harga nyampe na guroh gitu guroh abid dina harga saparo per puluh diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK ini ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dijah tah masalah tah mentek fil huril musim raqi qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegah per puluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan niaya nyisarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diatna separo per puluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 berapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain pakidat bahkan satu abirah mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lain nya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asal tuh percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran badampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ke papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana kieu aki-aki beres nungguan isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam hiji pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dage kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini gak hiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya
Sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil. Wah, ini ada apa ini? Pemajikan sial cek kiai merenana. Dok, jangan dimasalahkan, lo pulang aja lah. Bukan begitu, tapi ini jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini, ada kakek-kakek hamil ini. Aduh, itu lain nyaina nu pikun apa majikan tahu nu pikun. Kayak geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah. Ki siap akit ya. Den bae. Ai ditu da lain diadap di luhur meja. Pemajikanna haus diinum punya. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Torek ceki salaki. Obat torek eta nu torek-torek cager eta ka dieu. Mun teu cager tambah torek. Palil hakdi kibatuha palil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu tadi syarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi qimatuha tetep palil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae. Jadi hargana bae lamun abid eueuh cara diurang geus bae harga. Nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung, kemudian sampai ahli waris sakumaha biasa ahli waris. Kewajiban anu mayarna ala akilatil jani. Ka akilah asobah jani. Wakila cek sakal in ta'ammada fa'alih mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid aya faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu. Ngariwayatkeun ingsun saking Sayyidina Ali muga-muga nilar bendosa Allah anhu saking Ali. Annal Abbas ing satuhuna Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu muga nilar bendosa Allah anhu saking Abbas saala ikunakon ya Abbas an-nabiyya ing kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi ing dalam ngageakeun sedekah Abbas qabla an tahilla ing dalam sadurunge yen tah teka sumaya ya sedekah farakhasa lahu fi dzalik maka gawe kamurahan ya kangjeng Nabi lahu kadu Abbas ing dalam mangkono ta'jil. Rawahu Tirmidzi wal Hakim ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Tirmidzi lan Imam Hakim. Sinda Abbas naros ka Kangjeng Rasul tentang niheulakeun sedekah memeh datang waktuna. Sahabat mah kuresep-resepna ngaluarkeun zakat deuk diheulakeun memeh waktu. Di urang mah dipandeurikeun dina waktu. Dibalik antara zaman urang jeung zaman sahabat. Saenggeusna dipandeurikeun henteu deui ngazakatna. Etalah bangsa golongan-golongan PKB. Pedagang karung butut. Parakhasalahu akhirna ku Kangjeng Nabi dijieun rukhsah. Mangga bae atuh hayrek diheulakeun mah teu nanaon tuh jadi eueuh masalah. Al-ma'na al-ijmali utawi kilaiki ku makna kang bangsa ijmal. Al-aslu fi wujubi zakati utawi asala ing dalam wajib zakat ayahula alaiha al-haul iku yantah teka ingata sezakat opo ubengan tahun al-haulu tahun. Jadi datang ka tahun dimulai mulaina Syawal datang ka Syawal deui kakarak wajib zakat lamun nisab.
Fatajilu zakat qabla mahalliha fil asli la yajuzu. Maka utai ngagakeun zakat ing dalam sadurunge teka sumayane zakat ing dalam asale itu iku ora wenang ya ta'jil diheulakeun padahal kuduna Syawal tapi rek dipuasakeun lah supaya engke itu lebaran baroga duit manusia masyarakat ta asal nama teu meunang. Tetapi ghairu anna syari'a rakhasa fi dzalik liana satuhuna syari'iku gawe kamurahan syari' ing dalam mangkono ta'jil lil malik kade wong kang milik tapi ku syari' yakni Kangjeng Nabi dirukhsahkeun kitulah aturan nagara dina Al-Qur'an mah hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun awalna teu meunang meme haul tetapi lantaran urgen dibutuhkan ku masyarakat ketika lebaran supaya boga duit maka diheula-heulakeun Kangjeng Nabi berpikir kemanfaatanana ialah jalbul masalih maka tenan loba urusan-urusan anu ku Kangjeng Nabi kitu dijelaskeun dina urusan kenegaraan. Satu ketika Kangjeng Nabi liwat kemudian jalan sempit maka Kangjeng Nabi memohon kepada masyarakat untuk jalan dilebarkan dimusyawarahkan jeung para sahabat akhirnya para sahabat musyawarah Kangjeng Nabi teh hadir akhirnya tarik ulur nu hiji ngameunangkeun nu hiji ngaulahkeun mantak timbullah bahasa idza tasyajartum di mana pacekcokan anjeun fitorik dina urusan ngalebarkeun jalan maka cek Kangjeng Nabi fawassi'u coba legakeun datang ka sab'ata azru 7 hasta lamun sahastana ieu kitu setengah meter atau 30 7 kali 3 sabaraha pinter bangsa nu karitu mah tah masa kali-kalian anu handap mah pinter jasa aduh kanyahoan jasa bodohna tapi lumayan sakitu mah dibandingkeun jeung TK mah. Nah, itu Kangjeng Nabi memohon akhirnya dimusyawarahkan untuk kepentingan umat. Ialah riayatus su'unil ummah. Maka kepala negara wali yakni pemimpin eta boga kewenangan. Urang mah lamun aya masjid waqaf teu meunang digagung-gunggat layu kitu habu temenang gitu dibikin temenang disodakohkan tetapi temenang digagung-gugat tapi sahibul wilayah ketika pelebaran jalan di dinya aya masjid maka aya kewenangan untuk umat tinggal dipindahkan ke mana itulah keistimewaan raja itulah keistimewaan seorang pemimpin Parakhasalahu maka Kangjeng Nabi genyen rusuh jadi rusuh nu mantak nu hebat mah ganti presidenana ku Habib Rozak. Wah Jokowi diganti dilengserkeun ganti ku Habib Rozak. Masyaallah masyarakat kawin malulu. Allahu ayu ajila sadaqatahu. Bagai goda gado yang Malik nu kuari teu meunang nyandung ku Habib Rozak dilegalkeun. Bagai kepada jangan nama telaku tetap ikut tetap kado Malik ayo ajila utawi hentang ngagakeun ya Malik aduh deuk sakalaku ka satu jalawat sedekah tahu ing sedekah Malik qabla waqti dalam sadurunge waktuna sedekah amaman kana wasian anapun teh wong kangana yang mandiku kang den wasiatan dalam malin ngatasi harta andai kata kena wasiatnya titang urusan sehartana awalian alih tawaiku kang urus alaihi ngatasi malnya seorang walina atuh tama palaisa lahul haku maka orang ikut ke mana apa benar pitajil zakat pi mahiliha ing dalam ngagakeun zakat saking teka sumayana zakat at-tahlilul labju wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhfudun bitab'iyati li nafsihi lan kang den asoraken kalawan sebab nganuti kadue nafsune ya si wong wa hawahu lan hawane ya si wong wa man tabi'a hawahu hiya bihi ilal hawan
Aisa paman iku nganuti maning hawaneman maka den hinakeun apa bihi kalawan man maring kahinaan. Ama qala syair kaya oleh ngucap sapaki syair ngucap-ngucap la tattabi'in nafsa fi hawaha inattiba'al hawa hawan. Aja nganuti siraing nafsu ing dalam hawa nafsu misatuhune nganuti hawa iku hawanun kahinaan. Jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih makom indallah, mulai nyana zuhud wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia. Nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah. Nomor kedua makhluk. Riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacad. Tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga, batur nyawad urang bendu, can boga makom jelema nu kos kitu. Lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam. Moal datang deui aing mah kadinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis. Eta mah kiai ojeg. Nukos kitu kiai lain tuturkeun komo si eta mah asal teu diberkatan atuh geus ngaco jauh kudu dizuhudan soal dunia soal makhluk qanaahan dunia jeung makhluk. Urang kuari geus zuhud tentang dunia, qanaah tentang dunia. Kadana nomor hiji nama qanaah teh. Nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh. Oh hiji-hiji acan. Minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan. Ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikari ridho ku Allah. Turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, turutan Sayyidina Umar, turutan Sayyidina Utsman. Geus lumayan nya bisa tapa zuhud dina dunia. Geus nyai-nyayan ku hari ibadah. Nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk memual kapanggih sebab pamari Allah ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuna naon karak aya khusyuk satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan, aya sekupi, malah hayang ganti, hayang boga apansa. Vespa geus eueuh ganti ku mio. Ti mio ku hayang apansa. Kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah. Ieu jero hate urang kos kitu moal aya kahusuan. Boga pemajikan lain dinikmati saaya-aya belah ya orang urus kuari japur kutut jadi pandian diurus pandian purus jadi bagus. Kula sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang. Geus bae lah irek ibadah mah. Eta bae hiji. Satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang. Ditoel nang karak, toel nang karak. Atung geus teu kudu bang neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkub. Wah, ieu geus lain garasi ya. Tah. Nah, ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan. Tetapi endek ibadah ka Gusti Allah. Terus makhluk ku urang di kitu uzlahan.
padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah. Ketika orang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk. Masalahna deka Allah. Kuari geus bisa eta, tidinya ge ibadah geus mawaan. Naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangheuk aya naon di jero hate urang. Ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia, cinta makhluk, mawaan ke ibadah asal maksudna deka Allah. Mawaan hayang sorangan. Kuari ngageser sorangan, embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah. Embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah. Resep biasa urang mun maca sholawat, resep biasa mun zikir. Salat eta dengan sendirina ko nikmat. Dan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh. Di dialah orang terus ngopena nafsu, ulah nutur nafsu. Kahiji, kadua geus beres, nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bittabaiyati li nafsi wa hawa. Kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang. Urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deung geus cara PKS. Moal bisa. PKS tinggal PKS. Wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun. Wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran. Emang bisa husu ku kitu. Lamun bisa husu ku kitu mah meureun urang Cianjur harusu. Buktina jan teu. Biasa-biasa baik. Kita ngaleungitkeun ria, posisi ria teu nyaho, kita ngaleungitkeun ujub, posisi ujub teu nyaho. Jalan ngaleungitkeun ria, ujub, takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa. Sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur. Sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon. Mangga. Balik we nya teu dibere berkat nyana nu ngomong, nyana anu bendu. Tadi mah nya ngomong sing ikhlas be nya urang karena Allahan be naon ge mah pentatangga. Ulah sok hayang berkat-berkat geus beres. Basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat, Haji Pudoli kalewat. Nyana nu ceramah ngomong jeung babaturana kasing salah. Mulai kita ngomong gitu. Emang dinya meunang di dieu henteu lah kajian karena Allah bae. Ke mah tujuhna moal hadir lah. Itu penyakit tetap kos gitu. Nah, iya kan hese. Nah, di jalan iwati kudu make metode untuk usul ilallah thariqah. Adapun thariqah nu terserah deuk make thariqah naon ente sarua. Acenah deuk qadiriyah mangga, anak sabandiyah mangga, anak tijaniyah hegae, usmaniyah mangga, rifaiyah, nawawiyah, rozaqiyah. Teu anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu. Ya Allah ya Rabbi. Ninggalkeun dunia manggeus, ninggalkeun makhluk manggeus, tapi ternyata nafsu aya keneh. Di jero hate urang nafsu teh aya keneh. Urang nutur nafsu, nutur kahayang. Pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan. Cilaka kajian ku kumaha. Ke kiai aya nafsu teh emang kumaha? Nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae. Ieu mah caritana carita praktek bae. Praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo. Eta nafsu ngaranna. Jingnya nama sok ngarayu. Nafsu eta. Ngarayu coba tuh jaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran mah maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio tuh cak Allah kok tolol teuing sia
deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu. Urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah. Urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa. Eta teh ditegor ku Gusti Allah. Aing bingung merena cek Allah. Ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu. Tapi sih ade aya di bab syariat atuh mangga bae sebab itu ibadah. Tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun izin qalbu. Ari syariat mah hayo bae. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan maina sauka hawin alaina bisakaratil maut wa najatan minan wa faidal hisab. Parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan. Kemudian kabelah dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya Allah bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah. Terus bae kabelah dina Allahumma rzuqni ya Allah terus meueus ya Allah ambalai amat apa menta. Mun ditanya aja Pendi kok panjang amat sih ngadoa beus teh diberkatan pendek-pendek teuing mah. Eta teh aya kos kituan teh kiai teh. Aya di syariat mah masalah geus. Ayo bae satungtung nu talar dibajeng hizib-hizibna. Hizib ge dipake ngariung bloon. Kipu doli tolol. Hizib ripai dipake ngariung. Ambo tambah hizib nasor. Emang dek perang. Wow, pahara jasa. Ai di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun opek bae. Masyarakat kan geus kieu yeuh. Terus kieu bae asana ieu mah geeusan turun kan ka handap ka dieu. Pajar deuk geeusan naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Iker carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus. Di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah. Doa teh kan ngarayu. Ngarayu teh ngaranna ka Allah. Cek Allah aing teh kudu dirayu. Sesok ngarayu ka aing cek Allah teh. Sapasna ahli thariqah. Moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya. Moal aya. Sadunya ieu mah isin. Isin ka Gusti Allah. Pas dawe ieu di makom naon ieu? Oh ieu makomna ngariung salamet, ngariung doa salamet bae geus. Malah mah kabelah dieuna mah geus hiji bae doana asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallu alhamdulillah ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah ke ngariung ditu kitu deui masyarakat dadak kanyahueun teu talar doa teh mah kiai ajuda masalah panjang teuing masyarakat mah embung pendek teuing kitu keneh kos awewe panjang teuing embung cek nya aduh ai keterlaluan mah panjangna. Pendek teuing komo sautet. Sia mah sok aju ka mana bae heran aing mah. Na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu. Urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti. Sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu. Ulah-ulah orang hayang soal rizki, ulah-ulah orang hayang sehat, ulah-ulah yang iya bakeur carita hayang sorga bae nafsu keneh. Moal boga makom indallah moal. Wajen jujung kelan moal bisa. Teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang. Aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi. Ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we mangahormat ka Kangjeng Nabi. Nah adapun diri sorangan mah deuk ka surgakeun mah deuk ka nerakakeun mah ngajanu Allah ieu. Eta teh lain ngomong doang di hate. Urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap. Besi ka neraka. Aing teu siap jasa. Berarti nafsu keneh kan. Nafsu keneh. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Ma'mun tah Ki Ma'mun eta Ki Ma'mun anon ngaranna Cibarusah. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Wo borok di dieu
bude borok bilatungan di Tangerang gak aya keur ieu Habib lamun Jumaah di dia di Cilawang pula esok deket jana gagaro bae kurap awakna kurap ya mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar dieu ka juga gagaro ngan abah geus bebeja kade sing adenya jelema eta ulah disingserikeun ulah dihaharuan oh geus dibejaan wah abah teu nya mah diukna ge ditihang bae Jumaah milu Allahu Akbar ditihang kayaknya mau gagaro bawa turunnya na ruku naonnya mau gagaro batil tapi geus dibejaan sing ade guys ieu mah keur carita itu di Bekasi borok nyana seuri bae ke lamun wudu borokna eta bilatungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat ke geus beres salat bilatung diasup-asupkeun deui kitu bae eta nyana mah asal wudu dikaluar-luarkeun di toelan bilatung asupkeun geus beres salat diasupkeun deui aya nu nanya ki jak kiai lain banyak nu di ki bae gitu ki eta teh bilatung kudu diasup-asupkeun ngan kadenya makhluk Allah menang yeun Allah nu mantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareun nyanana aya di suku kula ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu ngan ketika geus salat mah tuh dahareun nyana lamun teh di dieu deuk di mana manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu datang moal coba pikiran urang kadinya hayo coba ye aya urang mah diantepkeun leho leho diantepkeun ka dieu ki eta leho nang Allah oh nang Allah tetep teu meunang antepkeun bae kebal-kebal asin meureun disusut-susut oge ieu loba lamun lain wali Allah mah moal bisa emang kumaha gitu didinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah sebab nafsu nyana teu dikepar urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering ketika dibere gering teh urang mangarasula ka Allah Gusti kieu-kieu teuing hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian ye emang naon nafsu bener ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge we dicokot bae cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu ye dede kumaha ngomong mah urang keur ngaji bener ente dibere we gering 2 poe aju bae ente cai lah kadukun lah ye bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu mau obat geus kiai geus dukun geus naon geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan ieu deh kumaha urang nafsu tah ieu boro-boro da hayang surga ke ka nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhya bihi ilal hawa teh moal buang pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta kieu bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta kieu ku batur geus diwali-wali bebeja ka tuan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek tuan Syekh Abdul Ketuh di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe nangan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus diwali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupana ge kayak kukula ada dicoba coba kutuan Syekh ngejeun nyana keur hees batokna dipiceun bleng bae kapirunan udah hees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana
bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun weh naonan paranti usaha aing bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana deuk boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandang na emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo tah urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kototang-kototang datang ka teu zikir coba hayu jasa jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe emang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Rebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhlukan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah diberet teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah diberet teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi be ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali geus urang wali mah ulah sok ngadoa-doa jannah kitu ulah geus Allahumma nas'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah sebab eta hawa nafsu emang hayang sorga mah hayang nafsu tungtung nama orang ngadong ayatan teu di nerakakeun gerger ulah saturut-turut kudu aya nu nungtun jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureun aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula minta doana ku usaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh cekna sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah wah Tuan Syekh teu bener cenah ieu cakatenya sule sok tujak tunjuk jur hati teh sakala teu bener teh kana naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge aya Baitullah mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentah aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya
di jero kalbu maneh aya duniaan dunia nu leungit araya kabeh mun anu kayak ngembalikeun dunia geus benta tulungkan maneh ka kiai anu bener aju kiai itu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui ge ikula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek dana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat kan geus tadi beat ku tuan saya gas cicing tah dirinya digubug cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan ih jari hiji ceknya kula mah minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh ku cuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga nanaon nyebut sugih cak nu ngadengekeun pugumung suruh sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi ga titah ka Allah teteh nu ngitukeun lamun bebejak haji pendi mah bot tunang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat sia ka aing bersyukur mun aing ngejebur sia eta pan kieu blon teh makos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi 2 totolol teh kiai kita bagi 2 kudu inget ka Purwadak si sia ti bodoh ka pinter teh kapan nang aing eta kiai jahanam temen nu kasih kiai teu beres teh kiai kuari mah nu mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul imah kiai engke nya nangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh moal kos kitu etan bangsa kos kitu teh kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengen ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu sagala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam temu kos kitu wah nu kos kitu Assalamualaikum Waalaikumsalam deuk mana abdi ieu masantren jadi mau pondok ke kampung pondok bapras sekali itu tuh aya pondok kiaina aja pendi di ditu bisa dagang karung saya di ditu mah oh ulah ka dieu nu pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu teh lah sapira dieu ngajina ge letik teu endeuke ge diulah-ulah ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dinya supaya jara di jelema orang nyanana ge teu lain jadi jelema ieu jurig ulah aya tatuan Syekh mah dikitukeun ge beuh mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah
mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon? Sebabnya na menikmati kana kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu keur carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nyana menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, cak jana teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha pice dan bae nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta, sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia. Iqrar dihareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia. Kuari ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia. Sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh hendak ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu. Mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan. Nah, kuari sia menyikapi dunia nu ku sia deuk ditinggalkeun kumaha. Sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit, nu direbut dan lain sebagainya. Sebagai sia manusia nu ikrar deuk ninggalkeun dunia, coba sia kumaha menyikapina. Ketika urang deuk ninggalkeun dunia, dunia jadi cobaan. Ketika orang ninggalkan makhluk dararatang, berang peting terus bae dararatang. Engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat, engke makhluk nu mere anu menta, engke makhluk coba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar deuk ninggalkeun makhluk deuk ka aing. Ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat. Ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang, sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia deuk ninggalkeun makhlukna deuk ka aing. Ketika nek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana keindahan jeung kangeunahan. Model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna. Eta kan jadi kangeunahan buat dirina. Nikmat amat ceukna horeng bilatungan eta kan nafsu. Mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu. Asup-asupkeun deui ka dinya antepkeun kumaha Allah bae paeh nang Allah hirup nang Allah. Ngomong mah keur ngaji bener. Ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid. Nu badak-dak jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna. Lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah. Nu sebut wali murad jarang. Tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ndek geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi? Eueuh urang teh ieu anu ngabimbing, urang menuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah imulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi. Tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna. Atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma, urang coba mun dahar kitu. Mun dahar urang sangu, aju make 3 sedengkeun sanguna bulog. Asana ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar. Ji atuh nu kos kitu da mah eta mah urusanana teh mah urusan la sapira. Tuh, nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi, urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi. Teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah. Nu kos kitu mah tama sapira ning sapira. Sapira ning sapira. Nu kudu dituturkeun naonna? Sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik. Wajib Kangjeng Rasul kasipatan ku sidik, mustahil Kangjeng Nabi kasipatan ku kidib. Tuturkeun ku sia. Ulah aya bohong saeutik-eutik acan sasieun ulah aya di diri sia bohong. Bohong ka Allah, bohong ka makhluk, bohong ka diri sorangan. Awas ya. Urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu kaliwat. Munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan komo pedagang bohong malulu pegede gedena bohong pedagang tuh pejabat gitu kayaknya mama ya nanti kalau kesorean jangan dianya bisa di kantong aing kabeh da bagus karena itu emang tengah bohong di tengah keluar hahaha bae moal teu ku galedeg teh jelema
nggak bohong ka pamajikan, nggak bohong ka anak temenan, nggak bohong ka tetangga, nggak bohong. Tah hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul, boga makom teh kewajiban ku sidik. Jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya. Ja Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu. Lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur meujeuna masyarakat kabeh ge. Atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur di jero seuneu. Je diangkatna dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh di jero seuneu. Kapangijeng Allah teh di jero seuneu. Sakitu panasna justru kanikmatan jang Kangjeng Nabi Ibrahim mah. Tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bed. Moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed keur kikieun bae wo diangkat engkau adalah waliku. Komo ti hotel ka hotel ti hotel moal aya. Moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya. Ku Allah ge engke tek dimasyakatkeun. Iyalah ngan beda-beda engke tipeuna. Dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara. Eta tah keur usul ilallah. Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina. Babeh nu keur ngeuneunahan. Dibere usul ilallah na teh keur meujeuna manteng ka Gusti Allah. Sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina. Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat, diangkat jadi rasul. Dihina di edan-edan, Hud edan. Habib Rozak edan anyar. Tuh kan kos gitu. Saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh, abdi nang Allah, masyarakat nang Allah. Nyangakeun sadaya-daya. Diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti. Atuh abdi ge ka Gusti. Ya, isuk page toge bakal maut ka Gusti ieu. Geus teu aya dampakna naon. Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud, kakarak diangkat. Set. Usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah. Usul ngaranna. Eueuh, rasul henteu usul ilallah. Atuh urang geus sebagai umatna, atuh usulkeun ka Gusti Allah, ngobrol jeung Allah, loh. Ndek ka mana? Ndek kondangan. Sia mau usul ka Allah sih kos kitu. Dan bantak nah carana iyalah kudu dihitung-hitung ku guru mursyid. Nah ieu carana mahfudun bitabaiyah. Boro-boro orang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor begabaya nafsu. Ketika di awak urang ieu aya ka nyeri dipikeun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu. Dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat henteu meunang. Datang ke dokter teh di makom hakikat dek makom hakikat turun teu bisa kajen gua kumaha berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin urang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atuh Kangjeng Nabi Ayub bae ge atuh pan dihina kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh batur nyalingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah. Tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kur naik motor mio wang. Wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen ku kumaha ge ngan engke beda-beda ieu mah keur carita metode. Aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih. Kasugan bae ente nu eta atuh. Kama qala syair wallahu a'lam.